kumaha sia mah jadi jelema beunghar euy gering ke Jepang. Apa jawabnya? Alah Kang Ibi, saya mah di Jepang di rumah sakit. Tingali ku dokter, saya mah ngerokok geus dilarang. Kopi geus teu meunang. Uyah dikurangan. Daging nu gaji-gaji dilarang. Anu haseum teu meunang, anu pahit dilarang, anu amis dikurangan. Nah urang na keur naon loba duit sagala teu meunang. Mending siga urang penghasilan pas-pasan sagala meunang, kerupuk, oncom, tempe, asin, senal, jojodok, taraje hakan kabeh. Heuh taraje teh ibu. Jelema beunghar mah daharna ge diatur 4 sehat 5 sempurna. Urang mah 4 sehat 5 seubeuh. Coba nu beunghar mah makan pagi roti, makan siang daging, makan malam susu, anjing baloba duit. Pan urang mah isuk-isuk angon kacang. Engke beurang aya keneh angon kacang deui. Nanti malam masih ada angin kacang juga. Isukna saatkeun nepi ka hideung angin kacang deui. Encan jiga leutak mah